Dua, tilu, opat, lima, geus karek menang geus 100.000. Nagih kalayang koloyong teu isu. Kalah samaruni eta jama kumahanya deuh. Aduh, mangkaning cai teu boga, teu mawan udah aing teh sugan mah nyasarnya. Los-losna teh ka jalan kieu. Asana teh da keur naik dianterkeun ku budak teh jalan teh lain ka dieu. Ka dieu ka mana nya? Duh, aing teh asa keder teuing nya teh jalan teh. Tutu aya jama tuh teh nanya. Kang, Akang, yo kami tarik nanya ka dieu sakedeung ka dieu. Ka dieu. Yo kami teh nyasar sasar dieu teh ka dieu. Ka dieu rek nanya. Ieu jalan nu ka mana ye? Ka Tegal. Ka Tegal. Mohon ka Tegal. Ari Tegal teh lain di Jawa Tengah. Ah, ini di Jawa Barat ya Tegal. Oh, Tegal. Desa naon? Desa Pasawahan. Oh, itu sawahnya. Mohon, Sawah itu teh. Nah, ari duh aing teh di dieu. Nah, Tegal. Nah, sawah. Naon hartina sok jelaskeun. Emang euceun arek ka mana? Oh, yo, euceun terek nagih. Kan dibere alamat yo, nagih kasih Asnati. Ka alamatna tah. Si Asnati. Mohon. Si Asnati mah orang Jawa. Iya, tadi nage orang Jawa, si Asnati teh ngan ngiridut pakaian ka urang, eta teh geus 3 bulan teu bayar-bayar, aya nu mere alamat tah ieu. Kan ieu na teh digana teh kasasar kami teh nyasar jalanna teh kudu ka di jalananya. Oh, bade rek nagih hutang ka si Asnati. Oh, nyata satu bilih karompok nama wah ka dieu wae tuh. Oh, ka dieu. Tegal, mohon. Atuh nuhun nya Kang, ganteng. Sami-sami. Assalamualaikum. Asnati. Eta budak ka mana nya? Jama teh dikunci. Bener yeuh si Asnati anu ngaranna lamun aing wayah datang pasti indit. Aduh, indit ka mana yeuh? Dasar. Mangkene niki urip dhewean, nangka lanang, nangka laki. Aduh, mlesake nasib. Ya Allah, ya Karim. Tapi mau ku ya. Ana suarane si Dori mendi ya? Ngendi ya? Wah, tanggal pira iki? Wah. Wayahe bayar utang ning si Dori. Ya Allah, lah ka duite, blipin ya Allah, blipin, lah ka duite. Si Dori. Asnati. Geus diuk, geus nangtung, aing teh saking ku kesel eta budak kambing nya. Lawang dikunci. Asnati. Her di teang. Anak Cedori ya Allah, beneran. Aku harus gimana ya? Tiwas Cedori nuwun ngampuro lah ka duit kanggo bayar utang aduh ma ya Allah, bapake napa beli mule-mule? Bapake napa beli mule-mule? Masih anak, aduh, tobat, tiwas. Udah disampernang. Ari maneh, Dok? Apa? Ari maneh? Ngakageutanan aing keur diuk keur lengok-lengok kadelan maneh.
Yo, bayar hutang tah. Geus di jumlah jamleh tah. Tah di kalator ku kami. Geus di kalator dihitung. Ngomong apa sih, Mbak Dori? Di kalator dihitung hutang. Anak traktor kuning sawah, dudu ning kene, ning sawah tuh kalator. Di kalator teh dihitung hutang geus 3 bulan teu bayar-bayar. Piro utangnya kita piro. Tadi teh aing teh geus ngakan sukro beak 2 bungkus. Aing mah nanyakeun hutang geus dijumlah tah. Hei, adalah kita kunakon piro, dudu sukro, piro, duku. Ngakan duku geng geus aing teh geus ngakan duku, geus. Maneh mah kari bayar. Utangnya kita piro, jumlahnya piro. 750.000. Utangnya geus dijumlah di jamleh teh. Ari nanyakeun geus sakan sukunya enggeus, kesakan sukunya enggeus. Kari bayar, tetarusana nyarak dibareng ngawedang mabruk. Teh Dori, ari dia ajak ngomong kok beli nyambung ya. Ya Allah. Siapa? Enak neuleugi heula yeuh kana kantong tah. Yeuh. Tuh, buk aing teh alus tuh, boro-boro disambung tuh, teu disambung-sambung teu. Buk alus tuh. Emang maneh dibengket. Teh Dori. Wis benghar. Ya tapi masih budeg bae. Dudu rambut disambung tapi beli nyambung. Konon. Isun tuh. Tengarti nu usan isun teh tengarti. Tuh disan arinya nih dusun-dusun teh ka kami rek disun. Kami mah teu ngabrekeun teh bulu panjang teu disambung-sambung asnati. Mbak Dori. Ece Dori. Sing cakep beli kejagan ku ya. Dudu di asun, dudu pendelsun. Tobat najis tralala. Masa jeruk makan jeruk, sorry Dori Mori ya. Oh, rek mere kue mari. Masuk atuh buka lawangna, rek mere kue mari mah. Dori. Kita kurip dewekan. Laki-laki ya. Bapaknya bocah beli mali-mari, beli balik-balik. Oh, nengarap, lagi nengarap. Tapi beli ngirimi konon kak. Oh. Jadi boro-boro pen mai kue mari. Konon. Ngerti. Rek beli kue mari biskuit. Tapi bapak nanti mawa gitu. Nyesek wae ge naon bae. Kami yo lapar yo jauh-jauh lagi. Kanyane asna teh ulah kalahanan dampak dongdot. Dori. Weru beli. Naon ari weru? Iki lawang ditulakaken bae. Kita beli balik-balik. Ngalieur. Lagi nguli ning mae uang. Tung mamamunya aing tadi ngomong naon sih, aduh kayak mah geus rek mawakeun ka tetangga. Mani lieur eta ngomong naon. Ki Dori pen mendi je. Teu nyambung ngomong teh rek mere kue mari teu mere. Kalahanan ngomongna teh teu pararuguh. Rek balik. Tapi isukan aing ka dieu deui kudu bayar. Isukan sok. Rek balik. Oke lah kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung iku Mbak Dori balik. Ya kita kan ana waktu nggo kabur konon ka. kabur. Gitu si Asma itu menang-menang. Janji deui. Aduh, maka jalan nyasab kumaha bae yeuh. Aduh. Mangkani eueuh kendaraan mau mobil tah moh motor itu jae gamang ngaliwat ditanya da cicing bae. Pusing jadina teh. Geus aing mah eureun aing teh rek nagih teh di daerah ieu teh kari kasih Aswiyah, si Asnati ngomong isukan. Ayeuna ke di teang si Aswiyah tuh. Rek kasih Aswiyah aing rek mangkat nagih sugan meunang. Aduh, eta si Asnati blak edan kaya ditagih kalahanan ngomongna anu teu nyambung. Ada angin besar, sampah sampai ke rumah-rumah. Kotor kan jadinya rumah saya.
Waalaikumsalam. As. Tadi ti si Asnati ayeuna Kimberly wayahna nih waktu jatuh tempo geus habis poe ieu kudu bayar maneh hutang. Tak kira Kak coba. Hutang saya masih ada. Kan udah bayar-bayar saya tuh ke Mbak. Masa masih ada aja sih? Yang bener dong. Nyari hutang mah nya aya. Nih catatan di saya hutang kamu tuh masih banyak. Hutang maneh teh masih rea, daku kami mah ditulisan tadi catet. Ulah ngomong cenah geus anggeus, geus beak. Rek wayah kumaha beakna manehna geus tinggi bae. Berbulan-bulan karek datang. Ayeuna cenah nanya hutang masih re. Ah masa? Kan saya tiap bulan tuh ngirimin aja ke Mbak. Mbaknya nerima kok. Jangan sok gede-gedean hutang. Dosa tahu, gak berkah. Coba diingat-ingat Mbak, barangkali lupa apa gimana. Saya tuh tiap bulan tuh ngirimin aja Mbak. Geus gandeng cek saha? Ngiriman-ngiriman naon da lain jama keur digawe di sawah dikiriman teh. Ngiriman naon? Kami mah yo tah masih weutuh hutang teh masih weutuh sasakeneh. Tak kira bayarna. Udah transfer Mbak, tiap bulan ditransfer ke rekening Mbak. Aing teh jadi pusing. Manya nanya aneh kudu bayar kamper. Iraha mereda kamper ka kami na. Kamper naon coba? Manya kudu tiap bulan mere kamper eueuh kamper eueuh duit. Transfer Mbak, transfer. Mbak itu ngerti gak sih transfer? Kek Kimberly, ari maneh ngomong kamper gitu. Ari kamper teh anu bodas, anu hejo, anu beureum. Tah mereka kami kamper teh warna kumaha? Kok saya jadi bingung sendiri ya menghadapi orang yang kayak gini. Gak tahu banget. Pusing saya. Jadi gitu. Ya aing gitu ya. Aing teh mani pararusing. Nagi kasih Asnati itu keneh. Nagi kasih Kimberly itu keneh. Dina poe naon ya? Pikir-pikir mah aing pusing teh kudu meuli obat heulanya, obat pusing. Obat naon? Tadi teh nanyakeun, ya aing hulu pusing. Haru kayak aing marek meuli obat ka warung heula. Bule mau kemana bule? Si bule. Si bule kabur. Wah, aku juga. Kabur. Dasar penipu kabeh dua nana tuh. Kalah lumpatan teu baroga pikiran boga hutang ka aing. Jama mah hadeku sugan mah kudu nurutan aing rek milu lompat deui